Ari maneh teh kunaon ciduri kana sirahkeun. Ieu mah keur ngapalkeun teu asup-asup. Naon hubunganana pelajaran jeung ciduri kana sirahkeun? Kan mak pas wengi teh nyarios. Emang emak ngomong naon? Kan mak wengi nyarios ka bapak. Pas tujuan heula huluna. Babari asupna tuduhan mah. Ngabelasan. Geus sok-sok si bener ngapalkeun mah, kuwi teh ngapalkeun anak si bener. Anjay.